Bismillahirrahmanirrahim. Al bai'atu ari ieu eta bai'at hartosna janji suci perjanjian. Hiji, khotoba mituturan atau napi khutbah saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fatahi dina poean putuh. Khutbatan kana hiji pitutur bayana anu ngajelaskeun Kanjeng Nabi fiha dina itu khutbah kasiron kana kalobaan minnal ahkamil islamiyati tina pirang-pirang hukum Islam. 2. Summa batada'a tuluy ngamimitian saha annasu jalma-jalma yubayi'una bai'at itu nas hu ka Kanjeng Nabi wa ahammu jeung ari pangpenting-penting wa ahammuman jeung ari pangpenting-pentingna jalma aslama anu asup Islam fi dzalika yaumi dina eta poe eta Muawiyah bin Abi Sufyan wa Abu Kuhafata sareng kadua Abu Kuhafah walidus sidiki tegesna Abu Kuhafah teh anu janten ramakna Abu Bakar As-Siddiq. 3. Wajaa jeung datang hu ka Kanjeng Nabi saha rajulun hiji lalaki yarta'idu ngadeg-deg itu si rojul khaufan karena mikasieun. Faqala teras ngadau Kanjeng Nabi lahu ka itu si rojul hawin alaika hawin kudu tenang saha alaika anjeun fa inni maka saanyana kuring lastu lain kuring eta bimalikin raja inna ma'ana pastina ari kuring eta ibnu mroatin putra pambegetna hiji istri kanat anu bukti itu imroah tangkulu eta sok nuang itu imroah al qodida kana dengdeng daging anu dipoe digaringkeun. 4. Wa ba'da mubayaatir rijali jeung dina sabada janji sucina pirang-pirang lalaki beatna lalaki bayaa janji suci hu ka Kangjeng Rasul saha an-nisa'u pirang-pirang awewe wa kunna sareng bukti itu nisa yubayyina bai'at itu nisa ala alla yusyrikna kana yen moal ngarijengkeun itu nisa billahi ka Gusti Allah syai'an kana hiji perkara oge wala yasrikna jeung moal maling itu nisa wala yaznina jeung moal zinah itu nisa wala yaqtulna jeung moal ngabunuh itu nisa awladahunna ka pirang-pirang budak turunanana itu nisa wala yati jeung moal ngadatangkeun wala yatina jeung moal ngadatangkeun itu nisa bibuhtanin kana bohong yaftarina anu dijieunnan itu nisa hu kana itu buhtan baina aidihinna ti antara dua leungeunna itu nisa wa arjulihinna jeung dua sukuna itu nisa wala yasina jeung moal maksiat itu nisa ar-rasul ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma'rufin dina migawe kahadean. 5. Summa amaro teras marentah saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilalan marentah ka Bilal ayu adina kana yen supaya adan itu Bilal ala dohril Ka'bati di luhureun Ka'bah. Wa hadza sareng ari ieu teh eta baduu duhuril islami mimiti tembong kameunanganna Islam ala dohril baitil muazzami di luhureun Baitullah anu diagungkeun. 6. Summa arsala teras ngutus Nabi alaihi salatu wasalam as-saroya ka bala tentara lihadami asnamil qabaili
pikeun ngahancurkeun pirang-pirang patekongna anu aya di pirang-pirang qabilah. Fahudamat tuluy dihancurkeun naon al-Uzza patung Uzza wa Suwa'a jeung patung Suwa wa Manatun jeung patung Manat. 7. Wa kana sareng buktos Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam yaksuru eta ngosor Kanjeng Nabi as-sholata kana salat muddata iqomatihi dina waktu cicingna Kanjeng Nabi bi Makkah di kota Mekkah.